Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah patepang deui sareng para santri online sadayana dimanapun ayana. Ayeuna urang dilajengkeun kana kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ieu bermanfaat kangge sadayana. Lamun ieu bermanfaat bagikeun ka rencangan-rencangan supaya ararapaleun supaya ngararaos. Geningan ari ngaraos ka majelis ilmu mah haroream teh seueur alasanna itu teh ieu teh padahal ari neangan ilmu mah kewajiban seorang muslim. Sabab ieu teh cara-cara ibadah urang ka Gusti Allah nu bakal nyalametkeun urang ke di akhirat. Kumaha carana ibadah teh nu bener. Naon wae anu matak ngabata ieu ngabahas perkara nu matak ngabatalkeun kana salat. Dina pasal anu ayeuna bakal dibahas ku urang sadaya. Mudah-mudahan mangfaat kana sadayana. Paslun takdiruhu huwa paslun. Huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Bisa oge paslan takdiruhu roa itu paslan. Roa itu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Atau paslin mah takdirna qara'tu bi paslin. Qara'tu maca kuring bi paslin kana ieu pasal. Paslun ari ieu teh hiji pasal wa tabtulu sareng batal. Naon as-sholatu salat. Tabtulu batal. Naon as-sholatu salat. Tabtulu meunang nyieun tina fi'il mudhari, tina fi'il sulasi mujarrad bab kahiji fa'ala yaf'ulu nasara yansuru batala yabtulu. Di dieu mah tabtulu dikiaskeun yabtulu yabtulan yabtulu na tabtulu kunaon make tabtulu ku sabab yeuna muannas. Jadi fi'il nage kudu muannas, mufrada muannasa ghaibah. Wa tabtulu jeung batal naon as-sholatu salat bil kalami ku sabab ngomong. Batal salat lamun ngomong walau sok sanajan bukti itu kalam biharpaini eta kalawan dua huruf au biharpin atawa kalawan sahuruf hus si. Nah, ngomong gitu doang ge batal. Mufhimin anu mere paham ieu kalam itu tah. Illa in nasia kecuali lamun poho mah teu batal. Waqala jeung saeutik deui ngomongna teh. Poho bari saeutik teu batal. Sahuruf tapi poho teu batal. Tapi lamun dihaja-haja ngomong sanajan sahuruf ge batal gitu. Wabil apali jeung kalawan pirang-pirang padamelan al kasirati anu loba al mutawaliyati anu tuluy-tuluy. Jadi migawe pirang-pirang pagawean anu loba bari tuluy-tuluy kasalasati harokatin sapertikeun tilu pirang-pirang robahan. Wabil harokati jeung kalawan robahan al mufratati anu banget. Tah lamun urang ngarobah oge tuluy-tuluy gagaro gitu tah tuluy-tuluy gagaro teh batal salat atawa robahan sakali robahan tapi tarik robahan ngarobahna teh gitu ngagerakanna teh tarik cepet tarik eta batal oge salatna. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin jeung nambahan rukun anu bangsa pagawean. Contona kumaha rukun anu bangsa pagawean teh rukun salat teh pan aya 17. Tah misalkeun nambahan ruku teh pan rukun salat ditambahan rukun asalna sakali teh jadi 2 kali. Batal tah salatna. Wabil harakati jeung robahan al wahidati anu sahiji lil la'bi karena heureuy. Sakali robahan tapi heureuy niat heureuy misalkeun encak batur kitu keur salat teh. Aya pan dina video ge ayeuna mah salat encak batur teh. Dipake heureuy salat teh batal tah salatna sanajan sakali robahan ge. Wabil akli jeung kalawan barang dahar jeung dahar barang dahar wasurbi jeung nginum illa innasia kecuali lamun poho. Waqala jeung saeutik barang dahar jeung nginumna. Urang ya aya remeh dina mulut kateleg urang tapi poho bari jeung saeutik teu batal tah mah. Tapi lamun kurang aja diteleg mah batal gitu. Matak kudu dipiceun keluar. Matak sebelum salat teh kakemu heula bagusna gitu. Cenah bersih mulut teh. Wa bi niati qati sholati jeung niat megatkeun salat. Niat megatkeun salat sarua batal salatna. Misalkan kieu niat megatkeun salat teh urang keur salat ya. Geus niat dina hate teh urang eureun heula salat teh. Tapi urang teh masih lanjut salat teh. Karga aya niat
rek megatkeun salat ngeureunkeun salat geus batal teh salatna. Wa bi ta'liqi qatiha jeung niat ngagantungkeun megatkeun salat. Jadi misalkan lamun hujan urang nek eureun salat batal salatna teh sanajan teu hujan ge. Harita keneh tuluy batal atawa lamun aya nu nagih hutang ya nek eureun salat teh nek mayar ulah hutang batal pas kitu ge. Wa bi taradudi jeung kalawan ragu-ragu mandog mayong ragu-ragu batal entong gitu tah. Pihi dina megatkeun salat batal heula pantong ya. Karek ragu-ragu gitu batal geus. Wa bi ayam dia ilmu dore yam dia tina lapad mado yam di asupan amil nawasiban jadi ayam dia. Wa bi ayam dia jeung kalawan liwat jeung ngaliwat ruknin hiji rukun ngaliwatan hiji rukun. Wa bi ayam dia jeung ngaliwatan non ruknin hiji rukun masyaki sartana mangmang piniyati taharrumi dina niat takbiratul ihram. Seperti itu. Jadi lamun urang poho kaliwatan hiji rukun mangmang dina niat takbiratul ihramna batal. Aw yatulu atawa panjang naon zamanu syaki zamana mangmang atawa mangmang nanti lila yeuh. Mangmang ieu teh rukun teh kaliwat henteu yeuh. Ieu teh geus sarokaat apa geus 2 rakaat, 2 rakaat gitu tah. Lila mangmang nanti batal. Kudu yakin salat mesti 3 rakaat gitu. Geus. Sok aya panenu kitu. Paslun area teh hiji pasal paslan. Ning roa itu paslan ningali kuring kana ieu pasal. Lamun dibaca paslan tarkibana jadi maf'ul bih, lamun dibaca paslun tarkibana jadi khobar, lamun dibaca bi paslin takdirana jadi qara'tu bi paslin jar majrur. Wasyartu ma'ama wasyurito jeung disyaratkeun ma'ama sartana perkara marra anu kaliwatan ieu ma li qabuliha karna ditarimana salat ingdallahi di mungguhi Gusti Allah subhanahu bari masuci Gusti Allah wa ta'ala sareng malur Gusti Allah. Naon ayak sida yen tah ngamaksud itu si jama biha kana itu salat wajhallahi kana karidoan ka Gusti Allah ta'ala bari mahlur Allah. Jadi disyaratkeun lamun salat urang hayang ditarima ku Gusti Allah teh urang teh kudu niat dina salat teh bahwa ieu salat teh karna neja menta karidoan ti Gusti Allah wahdahu bari saijina Gusti Allah. Wa yakuna fil mudhari tina lapad kana yakunu asalna fa'ala yaqulu yak kawana yakunu geus yakunu kitu pindahkeun harakatna siwaw kana qaf elatna li taruqya wa sukunnya sahih ladzi maqablaha jadi yakunu asalna yakunu teh asupan amil nawasiban jadi ayyakuna eta amil nawasib teh amil anu marentah kana nasab jumlahna cek jurumiyah panawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idzan wa qa'i wala muqai wala mujuhudi wa hatta wa jawabu bil fa'i wa wawi wa au wa yakuna jeung kudu bukti naon makuluhu iya naon makuluhu kadaharanana itu si jalma wa malbusuhu jeung pakaianana itu si jalma malbusuhu si maf'ul makuluhu isi maf'ul malbusuhu isi maf'ul makulun isi maf'ul tina akala yakulu sesuai mujarrad sarwa buka hiji akala yakulu aklan fa huwa akilun wa dzaka makulun isi maf'ul artina anu di dahar anu di isi maf'ul wa malbusuhu jeung anu dipake isi maf'ul wa musallahu jeung tempat salatna itu si jalma wa musallahu jeung tempat salatna itu si jalma halalan eta anu halal jadi kudu bukti anu di dahar ku urang pakaian anu ku urang dipake jeung tempat salat urang teh halalan eta halal gitu. Musallan dia masdar wa musalla jeung tempat salat berarti eta isim makan isim maunduhkeun kana tempat tina lapad shalla fi sulasi majid warna awal bab hiji shalla yusalli tasliyan tasliyatan tisla an shalla an musallan fa musallin wa dzaka musallan shalli la tusalli musallan ta musallan ta musallan isim makan isim maunduhkeun kana tempat jadi tempat salat halalan eta anu halalan sarua fi'il sulasi majid warna awal bab kedua wazan fa'ala yufa'ilu halala yuhallilu tahlilan
tahlilatan tihlalan halalan aya masdar. Wayaduro jeung kudu ngahadirkeun itu si jama qalbahu kana hatena itu si jama fiha dina itu salat. Palaisa mangka teu meunang henteu lahu ka itu si jama min salatihi tina salatna itu si jama illama naon illama perkara aqala anu ukila aqala anu mikir-mikir itu si jama minha ti itu salat. Wala ya'juba jeung teu meunang ujub itu si jama biha kana itu salat. Pasun arkanu sholati wallahu a'lam bissawab. Sakitu wae mudah-mudahan mangpaat kangge sadayana.